Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun panak di sareng goreng Anthony Bon Squad di program anyar di Sunda Pos. Berurak aya nama geus bener-bener tahun teh geus bener-bener wah. Naon ngaranna teh pancaroba. Loba karuhun urang luhur urang anu mere bejangan bahwa penyakit ieu bisa cager ku hiji tutubuhan anu aya di taneuh urang. Contohna pangitan urang ieu aya hiji produk anu bener-bener soy aya di Buhun Sondari. Naon wae produkna anu katempo urang kadi langsung. Ieu produk tahnya sim kuring ayana nuju sasarangan sareng Banten sareng Abadago anu disarankan Marion Jola Sanjaya tapi laniana Marion Joya dan pisannya ieu bahasa Yunani lah. Iya kopi lain saya kayaknya aya kopi saninya aya kopi masih kene atahna ieu kopi naonnya kayak orang terus langsung di produk di Buhun Sundari. Kan saya aya nu aneh tadi. Ieu ieu hiji dadaunan tapi rasana amis. Jang naon khasiatna mangga ke urang taroskeun anu ngadamananya sareng pangitan anu gaduh produkna ieu. Urang kali ditu. Tah ieu teh siga daunnya disebut daun teh lain, disebut babadotannya lain, disebut surawung omongnya da bauna ge beda di nu lain ini. Kang, iya kan heuh naroskeun sim kuring tadi ngaleutnya seueur sareng bunda-bunda sareng abu-abu sareng abah-abah sareng bini sepuh sareng wah sadayana kopi we abi mah panasaran ninggal ieu hiji itu ciga jukut-jukut ataupun naon tari urang mah kan urang Sunda kadang ge bodo-bodo alewnya taros banyak nah cik saya mah eta kami mah eta naon kan jukut bet dipang-panggil dieu nya da batur teh meureun dah naon eta teh tah ieu jadi barudak lamun urang poho malu bertanya sesat di jalan tah siga kitu mah tak tanyakeun ieu terus ieu teh naon Kang ieu teh itu daun naon ieu ieu teh salaresna mah sanes jukut Kang sanes jukut kanggo parab domba sanes tah salaresna ieu teh namina teh teh stevia apa teh stevia tah teh stevia eta sanes teh silvia sanes teh stevia saya ngomong teh silvia mah nu gaduh Silvia. warung Oh, nu gaduh warung tah. Teh Silvia mah nu gaduh warungna. upami ieu mah teh stevia ieu Kang teh stevia teh dicobian upami kieu teh karaosna teh amis Amis pisan. amis kumargi ieu teh sanes babadotan sanes jukut ieu teh salarasna aya di lembur urang ya di tanah Sunda Tanah Sunda aya itu nya. di Ciwidey di Cisondari Di Ciwidey, di Cisondari, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Kecamatan Pasir Jambu Mau kade teruskeun heula. Mangga. Mau kade Mangga, cenah penasaran. iya Iya, khasiatna khasiatna ieu teh Kang kahiji kanggo penyakit gula gula. kedua kanggo anu bade langsing ramping mangga ngaleut ieu Diet ya, diet katanya. Diet cenah. katilu kanggo diabetes Diabetes. Dia anu sok boga alternatif gaduh diabetes. Gula, nah, panginten gula pasirnya, gula bodas biasa gitu kieu panginten. biasa jantan upami ninyu kopi atanapi ninyu teh mangga nganggo gulana ieu we Gula nanti ieu. nya kutan Panas gula panginten pamanis. pemanisna Nah, ieu pemanisna pemanis tanpa buatan pemanis Pemanis alami alami. Ya. Tah ieu teh namina teh tadi de Silvia. teh stevia Teh? teh selvia Ya, ieu kan ngomongkeun teh. da katepa atuh da teh stevia Teh stevia. Teh stevia tah ya. stevia ieu teh Dulur wargi Bandung, dulur wargi Sunda Pos Online tah ieu nya. Ada ya? Ieu teh teh, tapi Sanes lalap. sanes teh dang daunan, mung dientehkeun teh selap stevia step by step ya kayaknya ieu biasa ngandung manfaat anu luar biasa janten biasa dijantekeun pamanis upami ngadeuh teh atau napi ngadamel naon wae anu payung amis biasa digetos ku ieu tah anu kadar gulana rendah
pisan kayaknya kesehatan kamu diusung seperti kieu diusung pancaroba pakai terbahnya tah biasa digantos seperti kieu abi kan namil Antoni Buhun tah ieu Buhun Sundari nah jangan kan biasa nyambung Kang upami hoyong ieu sabaraha pangaosna Kang ieu teh sakieu teh sabaraha milih teh Iya teh kemasan 200 gram. 200 gram Upami 200 gram di nu pangaos 25.000 dugi ka 50.000. dugi ka 50.000 Mohon upami kanggo penyeduhan teh cekap Nah. kedah 2 helai atanapi 3 daun we kan. 3 daunna cekap Mohon tong seueur-seueur teuing dugi ka setengah kilo atanapi 1 kilo. Dina 1 cup mohon awuran ku ieu 2 sampai 3 helai daun. Upami kirang amis hoyong nambah amis deui tambahan deui. tapi laras pamirsa sim kuring tadi terus nyobian sugestif sim kuring diangge kangge kesehatan rada ngesang rada hareudang janten imun tubuh teh dinu siga kieu mah rada naik rada nyeureud gitu kanu awak teh pas seperti itu janten ieu sapisan Kang upami hoyong kengeng keun aya kopi makanya da atos panggitan produk saya seueur ieu mah ieu tah produkna edan pisan Stevia tah kamana sareng nomor handphone na IG na media media sosial. nah sok mangga Bilih wargi-wargi anu peryogi teh stevia atanapi kopi tiasa kontak abi panginten Sanjaya Kuntara di nomor HP 0813-100-457 tiasa ngintun pulsa oge teu sawios satur nuhun Wah, deh. itu tema sareng upami bade haroyong ngopi ya Nah. saat pandemi ya ngopi ya kayak ngopi ya upami saatos pandemi ya kan cicing we di bumi cicing we sapertos lemari da yo jeung kan ya isolasi nya di isolasian isolasinya cicing we di bumi siga ucingkup gitu bilih jenuh tiasa ngopi di hiji aya di Ahmad Yani Sapali Bank Ahmad Yani. BCA nomor 652 hiji deui aya di Pasteur Rest Area kilometer 178 seberang BTC Mall. seberang BTS mo ada akang di mana dinasna di ditu apa di dia Abi mah wah uwi. wah weh dinas teh di ditu di dia Gitu. Jantan Oh, standby di rest area aya nu standby di rest area aya di Cicadas Ahmad Yani di aya. Cicadas Ahmad Yani aya hargana Kang Pangaosna umum tinu teh atos tadi dicarioskeun 25.000 dugi ka 50.000 upami kopi di pangaos 50.000 dugi ka 100.000. eta kopi lagi kopi aswe lamun ngerasa orang Sunda tong nawardi kopi Sunda yes kudu ngahargai usaha babaturan entong cik sia teh nya meuli enak wayahna pertama asaan geus kitu kudu meuli nya kitu nya tester nya Mangga. tah gitu gitu Kang ayeuna ang eta produk jelira sanes ngadamu nu sanes sama share aya di pabrik mana Sanes kalau rasaan upami buhun sonari mah industri kopi atanapi teh ti hulu dugi ka hilir. teu hulu dong kahini Mohon eta teh dikelola ku nyari. wah keren pisan Maksud teh tinu pembenihan, pembibitan, penanaman, perawatan pemeliharaan, processing, pasca panen, prapanen eta ku nyalira ku buhun sondari. Buhun Sonari jadi steril apa kumaha takaran kopi kieu apa jadi teu apa ciga meuli ucing di jero karung ieu kudu ieu tanyakeun heula ieu henteu ieu mah soalna dokter kopi jadi apa ieu takarannya Vietnam drip kan tong Vietnam drip we Siap. Bandung drip Sunda drip Siap. kopi nanti Siap. tong Vietnam drip we nya Ulah americano we. ulah americano Jabarano nya. Jabarano Sundano. Tah. Bandungno. Dia Deal. oke lamun launching bajaan saya nya eta regin Jabarno Sundano Bandungno tah lamun launching barudak urang datang dia eta Sareng hiji deui nah jadi aya upami kopi buhun Sundari teh keplok di meja kitunya sok disuruput ku nu sanes teh kumargi naon da lebar mun bahe teh oh tah leuwihna mah kitu lamunan bahe keplok di keplok meja. di meja disuruput disuruput deui eta cenah mah mah lebar atuh da lebar Bahe. bakatku nikmat bakatku sangeunah-ngeunahna eta Jabarino Jabarno engke pokona mah iya si Akang ieu bade ngadamel menciptakan suatu perubahan atau suatu gebrakan baru dari kopi yaitu Jabarano sareng Bandungno Sundano Sundano dia weh eta dia urang dukung nah buhun
Sunda nya omat buhun Sunda di medsosna aya buhun Sunda jeung tem tadi aya taya tah di IG na di ye IG-na tah ieu tah nya aya kopi_buhun_soendari Soendari kopi buhun sondari upami di e-commerce na ye aya di Shopee Bukalapak Oh, aya nya. Tokopedia woi Lazada sadayana aya di tiasa di searching di kopi buhun sondari bisa COD barudak jadi orang jauh orang rek cicing di mana-mana ge di nu eta bisa COD tinggal klik buhun Soendari ketemuan di mana bisa tuh kudu riweuh tuh kudu ripuh bisa COD tah ieu urang teh nya tah kitu panginten dulur urang dulur Sunda Pos Online sakitu panginten ngeunaan babatan urang usaha babatan urang dukung urang hargaan babarengan tah ieu nya diberi alhamdulillah tuh anu bade meser di peser ulah dianjuk tah ulah dianjuk obat keur usum kieu mah waduh punten pisan obat tanya kita itu panginten urang tiasa penak di